Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-18. Para mitra anu mulia, dina akhir bagian ke-17 urang sami-sami ngabandungan. Pikeun armada cicingna di Ustad Winata teh nimbulkeun hal anu matak teu raos ka dirina. Naon anu janten marga lantaranana teh sanes kumargi nyililis cenah bade didahupkeun ka Cep Ono. Ieu teh kahoyong ibuna nu katelah Ibu Aisyah. Dugi ka harita memang Ibu Aisyah wawartos kanu janten carogena nu katelah Ustad Winata sangkan delis ulah dianteur-anteur ku armada. Lantaran inggis ku bisi rempan ku sugan cenah bisi dikawinkeun ku omongan batur kitu. Aya paripaos dikawinkeun ku omongan batur, bisi kawin hansip. Oh iya. Aduh kumaha atuh para wargi. Hal ieu teh nimbulkeun katiraos pikeun armada. Eukeur armada teh emutanana kalintang pisan cenah gampil naon teh nyeri hatena kitu. Alatan anjeunna hirup teu boga bapa kitu teh. Ayeuna meunang katiraos model kitu atanapi aya teu raos mana. Eukeur nu ngajar umatna seueur. Yantawisna Mang Rosad tadi Mang Rojak. Sedeng Mang Rojak teh panten cenah pamana ieu. Pamana nu mikahoyong kaneng lilis teh kitu. Duka di Isaki jeung Isaki para mitra. Ieu ngarojokan deui kitu. Nah ngarojokan sangkan armada henteu betah cicing dirinya kitu. Boa-boa jeung Isaki aya maksud kadua leutik kitu. Aya pikir kadua leutik ka nyililis mangga urang teraskeun di hanca dongeng. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyegemakeun atuh mugi katampi ka lain kabingahan. Mugi-mugi ieu dongeng aya mangfaatna khususna ka Mang Jaya minangka juru dongeng, oge Patatang minangka pengarang, oge umumna para kaum dangu sadaya nu micinta acara ieu di mana wae siaran tiasa katampi. Mangga urang lajengkeun. Armada harita ngadon ngajejentul sorangan nungu-nungu Nyimas Lisna. Sabab tadi Nyimas Lisna janji bade kapengker deui aya carioseun. Tapi ditunggu-tunggu ku armada kalah ka ngalelep. Da eta puguh nu diarep-arep mah tos aya di kamarna. Eda saekung ngadodosa kabat eta batur. Anas aing ngajejentul malah ngalelep. Ya aing ngajejentul manehna malah ngalelep deui. Armada rada keheul bari ngoloyong asup ka kamar goledag ngedeng. Tapi panon dipeureum-keureum ge teu daek sare malah pitunuheun asa jara rauh. Sasari mah wanci Isa geus tibra. Tapi peuting harita sajabana pitunuheun asa jara rauh teh make jeung asa tegarna hate. Kuniang armada hudang rap make kampret tuluy kaluar deui ti kamar geek diuk dina bangku panjang. Beukililah hate armada asa beuki tegarna siga-siga nu mere pirasat goreng. Buka pukul sabaraha harita di luar meuni geus jempling ngakar teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Kitu deui di lebet bumi Ustad Winata meuni asa comrek. Teu sakumaha lila jegug-jegug anjing ngagogog hawar-hawar. Jep-jempe deui disambung ku sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Ciang-ciang jeung cari cangkas meuni baleger kitu dijangkrik jeung cicir. Nyedek ka peutingna keun disambung ku recetna bancet jeung bangkong. Kira-kira setengah jam ti sabada aya anjing ngagogog. Wetaneun lemur sisi astana aya sababaraha urang jelema keur ngarariung hanapeun tangkal awi haur. Si Horeng Ki Mudasir jeung anak buahna rek ngayakeun ngarampong. Bari niat Ki Mudasir tetep sajabat marentahkeun ka anak buahna ngarurud harta bana rakyat. Rek niwat Nyimas Lisna sabab hate keukeuh peuteukeuh. Hayang mibanda mojang lenjang bentang sindang laya. Pok saurang anak Ki Mudasir anak buahna nanya haharewosan minangka wakil Ki Rewok malah ieu mah leuwih garang batan Ki Rewok katelah Ki Rajasa pangawakan jangkung badag saluhureun Ki Mudasir. Lanjut. Mana imah nu ngaran Ustad Bihat mah teh? Cek Ki Rajasa sora badag ngumar kana dedegan. Lain Ustad Bihat mah tapi Winata. Ayo salah pok. Ki Rajasa basa-basana kasar jeung teugeuh. Eueuh tumpa-tumpa. Berajeun kapingpinan oge. Nyaritana teh para mitra sadaya teu make adab kasal komo kasahana pun teu boleh sia aing bebengok sia bae.
tuh imah Ustad Winata lebakeun Kebonawi nganurutkeun ceuk beja ayeuna boga tanggalan jajaka Jawara cenah rakyat-rakyat bisa lemur jeung Ustad ku guru ka manehna nganting saha dengaranna ceuk Ki Mudasir maksud mah nyaritakeun armada nu can nyahoan ngaranna. Wah paduli teuing boga tameng Raja Bultok ge dihakaan ku aing mah komo ieu kasebut jajaka nu hartina bolon rodek hulu bau tai kotok bau kene jari ngau digitik sakali ge ku kuring moal teu olah batu kumaha mun ayeuna maksud ki lanceuk narek mulai wae barudak ngayakeun serangan kira jasa asareueus jeung buraong teu katulungan jalanan satengah jam leueur jasa euy taina kieu carana barudak nyerang samemeh kabeh arasup ka eta lembur parentah heula salah saurang ku yaing sina ngabanjur heula imah ku minyak bensin dibawa minyak bensin heuh Juneb ceuk Ki Mudasir nanyakeun ka anak buah katelah Juneb ieu minyak bensin mah ku kuring dibawa setengah kompan bah tema Juneb bari nemongkeun kompan leutik deusih ku minyak bensin lo bantu bensin Juneb raja sananya setengah kompan kilan ceuk baun teh minyak bensin we yes teu puguh teuing Juneb kalah ka seuring hehe lain seuri ditanya teh jurig lok-lok sia itu di mana minyak bensin seungit kilan ceuk geus dongeng bilang ceuk mah minyak seungit tah minyak cakian duyung teu cap dengkak teh seungit ya heuh nanyakeun aing mah uyup heula ku yaing sia uyup ku sia sedik lok-lok nari kilan ceuk kumaha kuring jengker paduli teuing jengker mah cenah balik-balikan jengker di podaran ku batur mending jengkeran ku maneh deuleu si edan sia kumaha saduluyna kilan ceuk kira jasa nanya ka Ki Mudasir nya bae euy bae kadinya tidak salah saurang sina ngabanjur heula imah barengan ku si Antasim nu mau obor di mana si Juneb geus ngabanjur imah ku bensin kakara si Antasim ngahurungkeun ku obor kalawan dina dibaledogkeunana kana imah nu meunang ngabanjur ku bensin teh yung di sia jurig lok-lok geura ngalaksanakeun parentah ti pimpinan iling hati-hati sia bising kanyahoan ku urang dinya awas ya lamun Jangji gagal Jangji yeung bedog ngalabak sia kana beungeun sia deuleu beres lanjut lah namun yang Antasim urang jadi teh si Juneb ngajakan init ka baturna ayeuna Antasim ngorejat ngantu ye heuh ayeuna sia jurig para mitra sadaya harita ngorejat sarta nyepak bobokong Antasim satakerna ti rajasa puguh sasat Antasim ka karajung di sepak pisan manehna ngacuralit terus ti beubeut gablek cokor pehong sia montong digugubung sia jurig jabrik kakara ditali paksa kitu geus ngacoprak sia komo lamun diparol ku bedog sia jurig enit pokna ngahina pisan ka bawahan atuh teu kungsi nema deui Antasim jeung Ki Juneb ari ini lempang salungkar-salingker bari panon runut rinat ngabagi reret taina sok maju kabeh ulah waka ngayakeun karusuhan areureun heula kira-kira 20 meter ka lembur di mana imah geus kawuruan bari rakyat kalaluar tidinya kakara serang ku opat jurusan ari tugas kuring kumaha tugas Andika nyata ngiwat anakna Ustad Winata gancang bawa ka kuring ku kuring didagoan wetaneun imah Ustad Winata nu aya tangkal nangka moal boga curiga kilanjeuk si bahina nerkom kuring di pangku bujurna dirampak gitu dikekeuweuk pasti we mulai ngaganjel-ganjel gitu nama ge curiga sagala sia asal Andika ulang haja kumaha wani ngaganggu panjilkan dewek kurang penting maju wae berak kade lalumbang si hati-hati euy ceuk Ki Mudasir geus kitu mah anak buah carengkat leuwih loba batanti heula ayeuna ampir aya kana 40 urangna bari maroa pakarang sabogana malah ayeuna mawa tumak sagala genep urang nu sejen maroa bedog paranya Ki Mudasir mawa keris pamahanan ti guruna cenah mah keris pusaka ampuh ari Ki Rajasa mawa peso balati aya kana 4 sikina narogel dina sela-sela beubeur kahalangan ku kampret hideung manehna saumur ge tara ngagunakeun bedog cukup ku peso balati jeung kampak malah geus tapisna keur dina maledogkeun peso jeung kampak tara gaga deui kadangkala di mana maledogkeun kampak teh muter nyabat kana beuheung lawan atawa kana tarang kira-kira 20 meter deui para mitra sadaya ka jero lembur reg Ki Mudasir anu panghareupna teh ngaradeg tukangeun Ki Rajasa diiringkeun ku anak buahna atuh anak buah kabeh ge rugreg areureun malah ngadarpong teu beda ti ucing keur ngintip beuri harita Ki Mudasir niron sora manuka cipeu ku heot mere isarah ka Juneb jeung ka Antasim ku isarah Ki Juneb ngarti kentak manehna ngepret-ngepretkeun minyak bensin kana bilik hiji imah nu teu sabaraha jauh ti imah nu sejen ngan kabumina Ustad Winata rada anggang kahalangan ku genep suhunan
Sanggeus minyak bensin peak sirilik Juneb nyamperkeun ka Antasim nu geus sadianya nyekel obor. Sim, siapa cek Juneb ngabejaan cekes Antasim ngahurungkeun bensin DPR menang DRP berapa itu lah. Bensin DRP dibalik bensin DPR. Iya mah ya bensin DPR. Duh, bensin DRP menang 4 kali nyekeskeun teu daek hurung sabab gede angin atuh Juneb kukulutus. Aing mah keurang naon bensin kitu patut digugubuk si Antasim pabetkeun kalinya. Bau minyakan sia wah. Bau minyakan gede angin euy. Sok kalangan teh udang beleungeun lah. Teh malah Antasim cekes bensin DRP. Kalawan teu ngalobakeun dicekeskeun meunang 2 kali ka hurung. Sut disengetkeun kana obor kalawan teu ngalobakeun micin waktu beleuwer Antasim maledokeun obor. Kebos keretak sini ujung-ujung ngageretak karena bilik da pugu bilik menang ngepretan ku minyak bensin ari katamah-tamah geus bobo. Atuh pugu we nu di jero imah antarana saurang awewe tengah tubuh jejeritan. Sanajan tatangana keur sarareti brage ngadengin jejeritan tarik mah kabeh awewe lalaki kolot budak ting koreja tarudang. Samalah lalaki nama cugceg kana pakarang sabogana malah anu nyokot halu jeung gegenir pamikirna aya bisi aya nu diunggahan ku bangsa. Barang lalakina kaluar katingali imah tatangga kahuruan geus tepi kana suhunan kabeh ting corowok ngabejaan kanu sejen. Kahuruan euy kahuruan cenah cek nu geus kalaluar ting corowok. Atuh nu aya keneh di imahna kabeh pada budal. Sabagian awewe aya nu rawah ribih bari ngangais budak. Sabagian aya nu mau pakaian dibuntel katingalina teh meuni amni geumpeur naker. Kitu deui Ustad Binata sareng garwana enggal kaluar wireh ngadangu ting corowok nyebutkeun kahuruan. Nyimisna ngorejat teras kaluar ti kamarna. Sirilik nyimaslisna kapengker maksana bari ngawartosan armada bisi manehna kapulesan sare. Padahal armada sameme Ustad Binata sareng garwana kalaluar oge manehna mah geus pangheulana kaluar jalan tukang sabab can sare sakerejep-kerejep acan. Lol nyimaslisna ngelol tina lawang tapi di kamar eueuh sasaha barang ngalirik kana panto pager katingali geus bolongor tos teg emutan nyimaslisna mah armada geus kaluar. Sirilik nyimaslisna keluar teras ngoreleng ka pongpok bumi harita teh si horeng harita armada keur nyempod deukeut kanang doma bari ngawaskeun ka beulah wetan sabab katingali siga jelema tingkuliwed gerendeng armada ngagerendeng jero dadana. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita armada keur nyempo deukeut kanang domba bari ngawaskeun ka beulah wetan sabab katingali sigaya jelema tingkuliwed. Gerendeng armada ngagerendeng jero dadana. Nah ari itu saha siga-siga jelema tingkuliwed beulah wetan. Piraku rakyat di dieu ngadon tingkuliwed lain buru-buru mantuan maruman seuneu. Kitu gerentes hate armada. Nggak itu atas ngagerendang kitu datang sora meni peseah ting corowok di bede sora angin peuting ngaguru. Horeng anak buah Ki Mudasir geus nyerang ka masyarakat nu dilaluar. Puguh masyarakat ngarasa panik mana reuas ku perkara seuneu mana datang serangan ti pihak rampung nu dipimpin ku Ki Mudasir jeung Ki Rajasa. Maju, gempur terus, maju. Kitu para mitra ting corowok narampog anak buah Ki Mudasir. Datang ti unggal jurusan bari butbat nyabat-nyabatkeun bedog. Atuh masyarakat nu kabeunangan ting koceak mata ketir kadengena. Sora bedog ti belentrang alawora jeung ting buricak bari bijil kembang seuneu. Sanajan armada ti beurang ngetas meunang kateungina hate tinu jadi dunungan ari ningali kayan kitu mah bari ngadenge sora ting koceak kapaksa nyinglidkeun leungeun baju rek bebela pati ka masyarakat di dinya. Daregdeg armada nyokot heula bedog ti kamarna teu lila kaluar deui bari teu katingali gigireun aya nyimaslisna. Barang jeung armada muru kanu keur campuh Ki Rajasa geus ngabertak melumpat nu maksudna nyiwat nyimaslisna sakumaha parentah Ki Mudasir. Ari Ustad Binata harita teu kantos ngiring ngayakeun perlawanan kitu sorenan sanes teu wantu nanging ku garwana setengah digugusur dicanak jumput ka masjid bari lape teu imut deui kanu janten putra sareng kanu janten ibuna tayalian eyang nyimaslisna ti ibuna katelah Ibu Warsi.
Angkalito sepuh Yuswana getos hampir 80 tahun nanging masih kene jagjag mungtos rada kirang dangu etawe sakitu batur ting corowok ting bertek oge diburuan ninina Nyi Mas Lisna jongjon kulem ari Nyi Mas Lisna harita ngabertek lumpat maksud rek nyusul armada kalayan bade dicanak nyumput lantan rampog sakitu pohara lobana caturkeun Ki Rajasa geus tepi ka bumi Ustad Winata jalan tukang areng panto pagar nu tukang bolongor atuh teu hararese muka pantongan bus Ki Rajasa ka jero lo nempo ka kamar Ustad Winata eueuh sasaha sirilik ka tukang terus tungga tengok ka kamar armada kitu keneh subung cabron panto kamar mandi ditajong samarukna mah aya nu nyumput di kamar mandi tidinya sirilik ka jero ret di kana panto kamar nu dianggo kulem ku eyangna Nyi Mas Lisna katingali panto henteu reket teu loba nu dipikir pulubus Ki Rajasa asup ka kamar nyampak aya nu keur ngaringkuk di sisimut geus teng disangkaan Ki Rajasa nu keur sarete Nyi Mas Lisna kerendeng Ki Rajasa ngagerendeng jeroun dadana bari mencerong kana keur ngarengkol lakadalah ieu mun dipihayang ku Ki Lanceuk teh moal teu bohono temenan sia wayahna herang mencerang sipak geleser ku mamang rek dipanggo jamak hujur sakamaran hidup neuheur beuneur karasa saeutik mah moal bohak lamun teu sieun dorak malah tipingping tipimpinan dah sigana sawe diserenkeun teh dipura keuleuy bagiakeun ku aing ngan sieun kawalat we aing mah sieun dorak man kitu garentes hate Ki Rajasa kojeng kang ngalengkah geus deukeut teu loba nu dipikir ibu yang Nyi Mas Lisna dirawu terus dipanggul mendingan sarijidig bangun hampangenaker atuh para mitra eyangan nyilisna kekejet setengah ka bawang impi rek cocorowokan teu bisa sabab mastakana kabulan ku simut ukur sampean kekerjetan datang keluar semu eungap Ki Rajasa nyarita bari memanggul eyangna Nyi Mas Lisna cicing geulis herang main cerang tong adu-adugan bisi rarag cicing da moal dikakaya moal dikaniaya ku mangge geulis cenah ieu birit si geulis kalampa wayahna moal bohak kitu ngecewisna Ki Rajasa nepakan birit eyangna Nyi Mas Lisna terus dibawa ka beulah wetan ku kurubutan kanu bala sedeng anak buah nu keur tarung campuh jeung masyarakat teu direret-reret acan sanggeus deukeut korejat Ki Mudasir morejat bari hate geus bunga sabab Ki Rajasa katingali manggul anu dibulen ku simut waduh syukur teuing kaboyong meuy ari laing inung bapana raya Rajasa ceuk Ki Mudasir bungah nu taya papadana malah geus ranggah hayang buru-buru mangku nyaut teuing da usah saha kamanakeun geus Ki Lanceuk nyarek dibawa balik we ngan hayang leuleuh awakna na make baju atuh dibuligir ari tadi katingalina ku Ki Rajasa bae ka jende teuing kasabakeun morongkol ngagojo disimut tapi keladan cageun lah cageun kumari Ki Lanceuk kumaha mabur deui nang si cabe kuring ngambulasin hayang leuh baju teh mah pek we atuh kadinya buka simutna ke kuring moal diecakeun ceuk Ki Rajasa hariwangeun bari leungeun nu sabelah teu cicing gawe nang usapan birit barang dibuka simutna ujug-ujug kerewek teh ninina Nyi Mas Lisna nyarekan malah jeung ciciluh sagala keprak harita kana dada Ki Mudasir si kajol sia si lok-lok bunga ok si edan sia cek dibawa ka mana aing desa kucleuk kira-kira atuh nini rek diguna sita diri moal ge aya kasukaan deuleu curing sia cek Nina Lisna puguh Ki Mudasir ngajenghok malah keheul ka dumawana panyana teh nyawe nu dipiharap tayalian Nyi Mas Lisna horeng teh nini buk digelung jucung jaba susu geus lalenyed pulit beungeut geus karenyod waduh dasar burung si Rajasa nipu siaga ingrik cek Mudasir ti popolotot pangdengen ini jadah si juri glok-glok bungaok sia Ki Rajasa ngagebeg kalawan ngalesotkeun ninina Nyi Mas Lisna tina tak-takna puguh we harita ngageblug setengah dibebeutkeun ninina Lisna teh aduh si teu oyahan sia si burung si dolaka sia bedeul harita para mitra bari ngawiwi nangis bari ngaleos dasar keur sia laing mah deuleu tadi teu ditanya heula sia ku sia Rajasa ceuk Ki Mudasir budina baketut hasil dibejakeun tadi keur ngarengkol bari ngagojo disimut ari kata mah tabaweun di manusia rek ditinggali heula beungeutna sok sieun nyaring atuh tang tue kana jejeritan rigidig we ku aing dipanggul tembak Ki Rajasa memang bener kitu di bumi Ustad Winata teu desa saha yuati eyangna Nyi Mas Lisna ngaso heula ngaso
Mitra sadaya Ki Mudasir nafsuna luar biasa. Kulantaran dibawa ku Ki Rajasa seorang ninina Nyi Maslisna. Kemana mantokna cenanya? Nya ku sakilatna keur piraku parina wanaman masa meh urang rek nyerang da pasti. Moal nyangkaeun kabeh ge urang bakal datang ka dieu. Moal nyarumput mah kitu. Ki Mudasir keheul campur haneueul. Geus 2 kali niat rek ngaboyong Nyi Maslisna gagal deui. Akhirna ambek nyedak tanaga midak. Bati tika kereket wae harita. Oh, suga nyarumput ki lanceuk. Eta ku taksiran ki lanceuk di mana nyarumputna? Oh, teuing atuh. Atuh nyaho panyumputan aku dewek di teang we ka panyumputanana bedul sia. Ki Mudasir ketek baeun. Bari panon mencerong ka anak buahna nu keur tarung campuh begelan pati jeung rayat-rayat. Kadengena ku Ki Mudasir jeung Ki Rajasa. Sora nu kabeunangan tinggarowak tingkocea. Mata ketir kadengina jabaseuneu masih keneh ngabebela. Sora kaso-kaso ting borobot ting beletok. Tatangkala nu nampeu ka imah anu diduruk karerab harita teh. Dauna parerang. Harita masyarakat nu kaweunangan ting jaloprak diburuan geus aya kana genep urangna atawa awakna boloboran pinu ku getih. Sedeng anak buah Ki Mudasir kakaraduaan nu kabeunangan, tapi kitu ge teu pati parna ukur kasabat ku bedog puhuleungeunna jeung nu saurang ukur kabanting punu ku halu. Masyarakat masih keneh ngayakeun perlawanan geus kasered kaburuan masjid. Mireung kaayaan masyarakat nu kasered para mitra sadaya, kakara armada nekad rek bebela pati. Dina hatena ngakeurendeng heula babacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Cileng armada luncat ka tengah pakarangan bari bedog nubut pat nyabetan bedog pihak musuh. Puguh para mitra sadaya ting araduh ting koceak harita. Tilu anak buah tilu urang pihak musuh ting koceak ting pelengking ting garabag kontan beru kabeunangan ku serangan ti armada. Bedog armada terus-terusan awor ting buricak bijil kembang seuneu. Harita armada aya aturan ngayonan musuh tiluat ti hareup jeung ti kencak katuhu nu sakitu gararangna ting beletok dikersakeun bedog harita teh para mitra sadaya anu kabeunangan keuna ngan harita barang nyerang peletok dikersakeun bedog armada potong kali perahna sajengkal deui. Puguh sakedapan mah hate armada ngaranyug sasat teu boga di andelan. Ari katamah-tamah harita ti beulah kenca nyuruntul saurang anak buah Ki Mudasir. Rek nyocogeun tumbak. Ngan untung armada seukeut reretna gentak ngejat ka tukang. Bareng jeung kitu musuh tigigir keur nyekek beheung salah saurang masyarakat ditongtak leungeunna sarta diputerkeun dina siraheunana meuni kawas kolecer. Pelawar dibabetkeun kana rek nu maka armada. Puguh wae seseukeut tumbakeun kana beuteung dibabetkeun ku armada. Tobat. Sora mata ketir. Suruntul ti beulah kidul aya 5 anu rek ngahanca armada. Celeng armada ngajaul sigarek hiber. Bareng jeung kitu suku kencak atuh ting celebrod kana sirah pihak musuh carijeg 2 urang musuh ting cerijeg siga nu lieur. Barang napak deui kana taneuh sakilat armada ngarawel halu nu ngagoler dina taneuh kalawan dipake ngabantingan pihak musuh. Nu kabeunangan sirahna ting garabag ting garoak, nu kabeunangan bobokongna ting pelengting, nu kabanting suku ting jerete ting kedeper. Temah nama pihak musuh ngarasa teter, malah geus mundur ti buruan masjid. Pareng Ki Mudasir ningalieun anak buahna loba nu carilaka, malah baturna geus malundur ku teu tahan perlawanan armada sakitu ngababi buta. Waduh, Rajasa deuleu ku sia. Itu balad urang loba nu korban. Sabagian geus kaseret hayo maju euy Rajasa. Cek Ki Mudasir marentah tanggalanana sangkan maju. Si edan sia setan kaparat. Heuh deuleu itu batur aing. Ting jaloprak kitu. Wah, rasakeun sia juri glok-glok. Diamuk sia kabeh ku aing deuleu. Ki Rajasa susumar tuluy muru. Sanggeus deukeut breh katingali di tengah-tengah pakalangan. Aya saurang jajaka keur culang cileung tayalian armada. Manehna can manggih layan sabab keur diayonan keneh ku masyarakat. Korowo Ki Rajasa awong-awongan ka armada. Juri glok-glok sia. Geula kadah ieu biselan ti aing deuleu. Sia. Ki Rajasa maledukeun pisau balati ngabeles satarik lir kilat. Lain di armada atuh para mitra sadaya nu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh.
atuh ku ilmu pangwaris ti akina ai kudu babari beunang sacara kitu bae mah komo ieu katingali pilawaneun malelukeun peso mah anu teu katingali ge sok kadenge ku armada mah da seukeut dina dedengeanana sakilat armada ngadoyongkeun awat celep peso balati nancem kana tangka cau pelawar Ki Rajasa maledug-maledugkeun peso kenca katuhu ting sariat tapi nu diarahna masa tamah cincing ngalugat legotkeun awak ka kenca katuhu nepi ka peso hiji ge eueuh nu keuna sasaranana ngaso Mitra sadaya harita para wargi sadaya pelasur hiji deui lempengan peheung lep armada ngalalepkeun sirah bari ngareundeug bareng jeung kitu tukangeun aya nu ngoceak si horeng si mana horeng batur Ki Rajasa mapag kala rek ngabongohan armada ngadon kapapag ku peso balati nancep kana dadana dayagdag cungka nu kabaledog ku peso balati teh ngacungkel puguh Ki Rajasa ata tamah nafsu samala asa kakara mangi ahli harita teh para mitra lawan hese pisan di alapatina sedeng Ki Rajasa beunang disebutkeun geus ahli kana maledugkeun peso jeung kampak kalawan taramis deui tapi ku harita peso opat siki eueuh hiji acan nu keuna kurang ajar rasakeun kampak aing sesedan jabring Ki Rajasa tamah nafsu kalawan teu ngalobahkeun miceun waktu ngan pelesur maledugkeun kampak meuni muter ngayuk sada kolecer lamun seugkeuna kana beuheung moal teu ngakelenceng temenan aya ku edas karancingusan armada moal aya babandinganana ari nampu pibahyaeun ari kentak ngadoyongkeun awak sabelah kabelah kenca sedeng leungeun katuhu sakilat newak perah kampak anu panjangna ukur sajengkal ari kampak ditewak ari siap dibalerogkeun deui muter kawas tadi kilat para mitra sadaya Ki Rajasa ngadoyongkeun awakna kabelah katuhu sabab kadeuleuh ku manehna kampak muter kabelah kenca padahal kampak muter teh kabelah katuhu puguh we sigan mampageun pipatieun atuh para mitra sadaya iwak ngangtang sujen ari kilek ngadoyongkeun awak ai plek seseukeut kampak keuna pisan kana dada kuat kana hancep Ki Rajasa ngoceak terus dadayak dagan ketih tina dada meuni teu sirikna mancer buburialan gelek-gelek harita tina sungut biji legeti teu tahan ku nyeri-nyerina jeung karasa panas sabab seseukeut kampak make racun atuh teu kungsi memenitan Ki Rajasa ngakeblug-rubuh tuluy kekercetan sakarat geus kitu Ki Mudasir kasebut pimpinan ngarasa keung mana anak buah geus loba nu korban mana gunung ngapanangeuhan tayalian Ki Rajasa geus palastra akhirna Ki Mudasir cocorowokan ka anak buahna anu geus malik kaseren ku pihak lawan Badur mundur pokna manehna panggeulana mabur tegableg keke nyawa surang ya Ki Mudasir tegableg keke nya pamimpin kieu patut para mitra nu kudu dipangang lain kadua tuluy manehanana naon teh saya mere sumanget ka anak buah ieu madar atuh aya kakara geus sakitu geus mundur mabur waktosna saya para wargi